Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng deui mitra-mitra pemirsa tuh direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Kekebul Suci. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-7. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos. Mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa tub dongeng Mang Guru, waktu terus maju. Teu karasa geus saminggu ti sapraka kajadian diusirna Jang Marwan ku indungna Neng Mirna. Lain Jang Marwan wungkul anu katibanan tunggara teh. Neng Mirna oge sarua, malahan mah leuwih-leuwih. Neng Mirna mah nepi ka teu daekeun dahar-dahar acan. Atuh puguh we awakna jadi tereh ngorotan. Sapopoe ngerem maneh di kamar. Embung asup kuliah. Atuh puguh we kaburatihna oge jadi hariwang. Ari payuda pok deui nyalahkeun buratih. Buratihnya kitu deui embung ngelehan. Antukna mah sok jadi mindeng hoghag pararea omong. Siga dina peuting harita Neng Mirna keukeuh embungeun dahar. Paling cai atawa kue anu teu pira. Ya, lamun aya nanaon ka si Mirna, mane anu tanggung jawab sia. Ceuk payuda sosorongot. Bari curugna tutunjuk kana beungeut buratih. Aeh, nah jadi nyalahkeun mamah wae. Mamah mah kieu teh demi pikahareupeun si Mirna bapana. Tempas buratih embung eleh. Lah sabodo, badinya. Pokona mah mun aya naon ka si Mirna, maneh ku aing diserahkeun sia. Ceuk payuda ditungtungan ku ngaleos ka kamarna. Bapana! Ceuk buratih ngarasa reuwas dikitukeun mah. Ngandaragdag buratih nyusul salakina ka kamarna. Panto pageuh ditulakan ti jero. Buratih terus gegedor bari gegeroan. Gandeng sia. Olor di luar wae sia mah. Ceuk payuda canderep tina amarahna. Buratih ngahing-hing ceurik. Terus nama ngoloyong kana kursi panjang di tengah imah. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, mungguhing manusia sagala hal, sagala perkara pasti dibarengan ku watesna anging pikeun anu aya dina kersana anu maha kawasa. Siga harita kasono Neng Mirna ka Jang Marwan geus teu bisa ditahan-tahan. Di pikiran inget wae kanu jadi bebeureuh hatena. Antukna mah Neng Mirna nekat jepret panto kamar dikunci ti jero. Teu poho tulakna oge diselotkeun luhur jeung handap. Reket muka jandela kamar lalaunan. Terekel kana jandela sanggeus hese beleke. Antukna mah Neng Mirna oge bisa oge turun tina jandela. Katayap Neng Mirna ke katayapan bari mata mah rancingeus rat-rat kaditu ka dieu. Sieun katohoyan ku buratih anu harita keur popolah di dapur. Neng, bade ka mana? Tanya Mang Kurdi anu teu kanyahwan geus aya di tukangeun Neng Mirna. Ngan gebeg Neng Mirna pohara ngagebegna. Ceuk Neng Mirna ngantelkeun curug kana bibirna bari molototan ka Mang Kurdi. Mang Kurdi teu bisa kukumaha ukur bisa nempokeun anak dununganana anu kakatayapan nyamperkeun panto pagar besi anu saterusna mah ngatayap keluar dodongkoan bari jejengkean.
Ari sabenerna mah aya rasa karunya kaneng Mirna dina hate Mang Kurdi teh. Heueuh da sahanteuna jalma deukeut saeutik gedena pasti apal kana masalah anu keur lumangsung di eta imah. Komo ku mindeng kadenge hoghagna antara dua dununganna mah. Tapi Mang Kurdi ngan saukur badega teu wani pikeun pipilueun kana urusan rumah tangga anu jadi dununganana. Ari Neng Mirna sanepina di jalan teh gancang megat taksi rek mawa mobil mah sieun kadengeun ku indungna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru wanci sore teu siga sasari payuda geus mulang ti kantorna. Keur teu pati sibuk meureunnan da biasana mah geus wanci magrib balikna teh. Sanggeus nunda mobil di garasi koloyong payuda ka jero imah. "Bapak yeuh, tos mulih wayah kieu geuningan?" tanya Bu Ratih bari gancang mang mawakeun koper salakina. Payuda ngan saukur unggek gek dina kursi di tengah imah. Gura-giru Bu Ratih mang nyokotkeun cai keur nginum salakina. Heueuh teu bogaeun badega ari urusan dapur mah. Ari lain sakalieun perlu-perlu teuing mah sok ngadon nitah kabirum pamajikanna Mang Kurdi. Da kaduga keneh ku sorangan pajarkeun teh iwal Mang Kurdi anu geus puluhan taun babantu ngurus taman. Kitu oge ari geus magrib mah sok balik ka imahna. Bade tuang ayeuna bapana?" tanya Bu Ratih bari neuteup ka salakina. "Nya asa geus lapar ieu teh," tembal payuda sajeroni ngalaan jas jeung dasina. Teu ngomong deui gancang Bu Ratih ka dapur. Tekung si Lila oge geus ngurunyung deui bari mawa sangu dina boboko jeung deungeunna. Teuing sabaraha balik nyokotan deungeunna teh da kawilang loba. "Si Mirna gerwan sina dahar," ceuk payuda bari nyiuk sangu. Kuniang Bu Ratih cengkat koloyong ngadeuketan kamarna Neng Mirna. "Mir, Mir, saur Bapak gerak mam heula, hayu urang ngariung," ceuk Bu Ratih dibarengan ku keketrok kana panto kamar. Simpe eueuh anu nembalan. "Mir, Mirna," ceuk Bu Ratih beuki tarik ngagarowok jeung gegedorna. Anger simpe eueuh anu nembalan. Sanggeus aya kana sawatara lilana digedoran jeung dicalukan taya wae anu nembalan. "Kumaha atuh bapana? Malah cicing wae geuningan," ceuk Bu Ratih bari ngareret ka salakina. Kuniang payuda cengkat koloyong nyampeurkeun. Mirna," ceuk payuda nyalukan bari keketrok kana panto kamar. Sarua eueuh anu nembalan. Lumayan lila payuda jeung Bu Ratih kegarawan bari ngagedoran panto kamar Neng Mirna. Tapi anger eueuh anu nembalan. Antuk nama seak ciburon berak. Panto rujad ngajeblag dijejek satakerna ku payuda. Kasampak di jero kamar geus eueuh sasaha. Panto jandela oge ngageblong dina kaayaan muka. "Bapana ieu, bapana, bapana," ceuk Bu Ratih rawah riwih. Sieun ari kaleungitan anakna anu ngan ukur hiji-hijina mah. Gara-gara sia ieu mah, teangan sia. Tong balik lamun can kapanggih mah," ceuk payuda bari ngadegungkeun sirah Bu Ratih. Bu Ratih ngan saukur bisa ceurik teu wani ngalawan ka salaki anu keur dina kaayaan kitu mah. Mang Kurdi," ceuk payuda nyalukan badegana. Tekung si Lila kurunyung Mang Kurdi nyampeurkeun satengah dodongkoan. "Aya pikir saeun naon juragan?" tanya Mang Kurdi api-api teu nyaho. Padahal mah ti tadi oge ngadedengekeun dununganana. "Tinggalian si Mirna tawa henteu Mang?" tanya payuda. Mang Kurdi ngan saukur gideg bari masang akting siga anu bener-bener teu nyaho kana perkara Neng Mirna. "Cag urang tunda heula kaayaan kolotna Neng Mirna anu keur bingung ku leungitna anu jadi anak. Ayeuna urang samper heula kaayaan di hiji patempatan anu pernahna aya di puseur kota." Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, angin leutik ngahiliwir nebak tatangkalan jeung kekembangan
di hiji taman anu resik kabantu kaurus. Air mancur nyemprot, caina mancabura, nambahan endahna taman kota. Tinggal hiji dua jalma-jalma anu arulin, da bobuhan wanci geus sibar layung. Dina bangku besi handapeun tangkal camara, anu teu pati jangkung, katembong dua nonoman keur diuk pagegeye. Ramo leungeun silih anyam, bari uplak ngawangkong kalayan tetep anu teu weleh paadu. Siga anu eueuh deui kaendahan anu sejen, salian ti neuteup sorot mata anu aya hareupeunana. Tetela geuning eta dua nonoman teh tayalian Jang Marwan jeung Neng Mirna anu keur nyacapkeun kasono sanggeus aya kana samingguna teu paamprok. Naon wae alasanana? Abdi tetep bade satia ka Akang. Abdi teu sangem hirup tanpa Akang, ceuk Neng Mirna daria pisan. Akang oge sami Neng. Nanging saena mah Neng enggal mulih bilih sepuh milarian. Sing rajin tuangnya ieu meuni begang kieu geuningan, ceuk Jang Marwan bari ngusapan cimata Neng Mirna anu ngalembereh dina pipina. Mohon Kang, Akang oge, can kebat Neng Mirna nyaritana. Siuk cekuk Perep buleud nengal pisan kana puhu ceuli Jang Marwan. Goak Jang Marwan ngagoak bari awakna ngarumpuyuk kana lahunan Neng Mirna. Neng Mirna ngajerit bari ngarangkul Jang Marwan anu keur haregungan nyekelan sirahna. Gerewak leungeun Neng Mirna aya anu nyekelan sarta dipaksa nangtung ku saurang lalaki anu jangkung badag. Bibir Neng Mirna dibekem. Neng Mirna roroesan hayangeun leupas, tapi orokaya anu ngabekemna leuwih rosa. Cekuk jebet beledag. Saurang lalaki anu teu eleh jangkung badagna jeung anu keur ngabekem Neng Mirna nyiksa Jang Marwan. Jang Marwan anu teu bisa ngalawan, da bubuhan dibongohan. Jang Marwan ngalempreh teu walakaya, getih seger ngaloy tina irung jeung tina sela-sela bibirna. Beungeut gareuneuk, halisna sarowek ngaluarkeun getih seger. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sanggeus seueuh nyiksa Jang Marwan, eta lalaki anu duaan gancang nyered Neng Mirna kana jero mobil. Tina jandela mobil katembong seri sinis buratih anu nempo Jang Marwan anu keur dina kaayaan ngajoprak teu walakaya. Geuleuyeung mobil ninggalkeun taman kota anu geus sepi jempling, ukur tangkal camara jeung kekembangan anu bela nungguan Jang Marwan anu keur pupuringisan haharegungan. Yeh cag heula nya he sakit anu kapihatur. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mang Guru si jamit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.